Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadeikeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cilik nu abdi padahal mah nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cilik abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cilik abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak hayu dina tobat ya Allah usah minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik jeung cerikan dosa encan urang teh pernah ceurik satu rahat tara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakatin Allahu akbar beres ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna nah iya nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan teh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji hiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji nomor kaduana tobat anu bener teh
ieu anadamala palihatuna mabok kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung ya ku hari teh cerik kunaon waji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa ceri lain didongeng-dongeng ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ka Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos kitu mah leumpeuh ngaranna tah sia kan biasana sok mawa jablay bae ku aing kadang jiji kupang suka panggil sia eta kos sia mah kuari henteu atuh kari teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kari mah aing pan dagang limbah kuku make ku aing kabeuli kuari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan apa lain tobat tah mah nu kos kitu mah ai sia kieu maksud mah wajab lae bae aing pan nyaho beus ieu mah teu ngarti kidul kok kuari henteu hei sia emang teu nyaho emang kunaon bobogan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wawo bae teh jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam perhatikan mulai kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol gitu hayang aing mah kajenteng aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram berarti hayang nu bade ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah geus kitu
hayang hideung jarang negro teu hayang ngomong anu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini katanya Ji, ceknya lumayan. Oke, ya. Masih kena di toilan kene goblok tuh mah tuh gitu. Tobat dulu teh opat karak ata itu. Ini jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Tobat. Aduh jeri. Wah, sakampung nyaun kabeh. Aduh tobat deui borosot teh keluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh ngaranna tobat sambal disebut wadah giliran we jengkol deui ngadahar deui bae. Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat aya 3 rupa hiji tobatil Islam 2 tobatil iman 3 tobatil ihsan Masya Allah geus tobatil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobatil iman urusanana batin urusan akidah tobatil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik keun baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kan geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat itu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh ka deuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu aju si awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diarep jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh
di luhur kadele gunung aya dua anu nyepet di handap apemna kadele bebelahna pada tangaran nang tangan tuh kos gitu karana ulah kos gitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanrekna leuh nah si hade mata si hade ceuli kada irung kada lisan kada leungeun rugap-ragap kada lengkah loir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kuari urusanana urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah uji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertarikoh antara jeung antar pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah gitu aing mah cenah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ieu teh loba keneh geus kana ditu loba keneh waduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan ya Allah masyaallah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudna iya ti mah bersyariat we ge boga anak pamajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ka satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam enal aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah menit nginjem kadanan menta tah aya di aing kakarak eta bae katarima 10 juta bawa los Gus ya cak pemajikanana teh atau cak anakna apa kok dikasih aja ya atuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah
Allah maha kaya, Allah maha tahu, Allah maha segala-gala. Ya, boga keyakinan ka Allah. Kuari orang nobatan Gusti, abdi teh boga keyakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh. Ngagantungkeun hirup teh ka pabrik, ngagantungkeun hirup teh ka tani, ngagantungkeun hirup teh ka dagang, padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah. Lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang, aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan. Borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat, hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negara encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun. Jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti, kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti, abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti, abdi bisa denge-denge teh nu Gusti, abdi bisa ambekan napas nu Gusti, dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadeikeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo kita tobat ya Allah ya abdi Gusti
baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh ajunan nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyen ceurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik jeung ceurikan dosa encan urang urang paling ngecerik ceurik tanya ku bisa kurang ceurik sedih ya aduh anak loban anak lebaran itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana gua lu gitu dijengcerikan goblok tak urang mah cerik teh gitu ada si kurang aja cerik karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur nama itu ya hong ke bagian utuh masih terus bebeja goblok urang atuh pernah cerik-cerik satu rahat tara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat liqadil hajat rakatin Allahu akbar beres ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi arang neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan Maha Hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala meureunana teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa
Nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunan duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti mantap ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bit anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Hilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teu kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi kapolres meureun kumaha jadi kapolda cacak-cacak jadi kapolres geus kos kitu. Nah yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat tapi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam udah siap lagi saya. Goblok dikira eureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatan. At-taibun. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh jama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditahsis. Nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngahartikeunana aju hese tobatanan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pangajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek geus sia tapi indah itu baheula nya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos
onggoh nyebut mama onggoh nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka itu ka itu pabajikan atuh heuy mung aing mung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy ka dieu saya pabajikan emang enak heuy ye pa heuy cak mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka jerongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ya kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak ya kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram we hampura bae nya ge diridokeun atuh teh naon kak kula mah geus ridho ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak emang saon nah emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun benerita ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui teh saya hampura itu di hampura kuning geus masalah tah geus ku lagi hampura deh kak emang naon gitu aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak telok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus hampurakeun we geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling we geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng na tuh bener bae ngomong kitu tuh jadi tuh bawa cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nyanya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu kan nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura atuh kata tandana gaya tadi dieu tah naon eta urang tampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih ku mamek tesen harita kakak hampura geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan gitu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di arep imah di kosi
dek dihandap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ge eueuh masalah nang bari ngarokok bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya dipagahan ku pula seperti eta sok gerage ata ibuna tarobati urang supaya kasalalorga ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mah ning tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktek dan nanti tawan teh oge kieu bae urang salat dan bagus maca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa baat urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud sholat ya supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah
tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ke Allah ketika balik ke Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih diberi kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ge menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana babe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu ambalaya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo dek kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh kan dika diberitakeun kan kumar malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat dilihatkan nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw ganyang emang kubah gitu aing ngajelaskeun dia abes yang ngarti goblok tadi kitu-kitu gitu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu dengan mal aya kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punyaho pajar mah heuh orang bener dah di mana horeng mun kukula dek ditataan nih duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas iya mah keur nyaritakeun tobat ente dicaritakeun gitu ulang ngeunah ulang ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu bener catetanana aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya sia real tah nyaho kene bae aing resep jeung nu bodoh kieu ye eta kan kudu tobatan
urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsieun pimalingen jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di iya kan kudu ditobatan kumaha hayang ka sorga mah ngementek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya karim geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan numbantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa nggak benernya untuk ngomong lah pokoknya nggak boleh nih kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya Pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi Masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya entar saya beliin polisi surga aja saya mau polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beli ini pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah orang helm Grab jadi polisi di surga ya Allah ya Rabb hebat itu polisi ya nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi ini nggak boleh bertiga pas saya mau ke Cilongok ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah ente nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga tah polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap kiai. Ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebejan. Aja sia kumaha ku polisi jadi amankeun ku polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi atuh sorga teh loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake teh polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi TNI lamun TNI aduh kumaha ieu negara acak-acakan atuh
mantak wajib ngadirikan TNI jang pengamanan garda. Nah asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya teman tersalah ya sebenarnya di polisi ya di tentara baik-baik asal lu bener sakitu hungkul. Orang guari lain negara Islam tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang guari boga masalah. Nah guari boga masalah diajukan kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam akur jeung agama boleh urang tak ke hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang geus aya aturanna dina fikih teu hese gasa teu hese komo ngadengekeun mah bari hitut los babari sebenarnya mah asal urang nyaho Masya Allah urang bari urusan tolak bari tolak 3 ieu bain kubro kan menurut agama usul bari ka hakim ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji ta eta salah hakim ulah dipake. Ketika cak hakim tilu berarti bain bari kubro pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung bener teh hakim. Bedakan ini tuh 1 aku sayang ibu 2 aku sayang 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh aing sok resep ya tumpung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur. Angkat mah anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mulawe bisa dikawin kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya teu dijadikeun anak teu ngawaris pake. Sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan gimana sok datang sok ke hakim sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai ulah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sieun orang kan dia hendak menghadap Allah jadi maka aturan nanti sesuai dengan aturan agama dek nanaonan kurang doraka aya kena tanyaeun masalahna aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae. Nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukan agama engke ka negarana des ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya oh saya gitu. Nah kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka apa henteu
tinggal kituna doang. Nah anu mere jangka lancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelaah kayak aing ieu boga masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogok nama jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat negarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kene mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih kan nyieun dunia tinggal gitu bae maka dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh biasanya dunia nak nyieun Allah diaturna ku Allah maka aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bae ku deui nah kamari ulah ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturan anak kudu didaftar disorot ka karat make stempel di dia make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan nah urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah itu mah ketertiban bagusan meureunana beusi ayat nu terjangkit beusi atau urusan syariat ya kamu tapi kan lamun kuari datang ke Baitullah kosong deh kumaha moal datang ke kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ke kosong lamun geus aya jaminan di dituna ngan kayakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada deui urusan politik kita kan teu luar di urusan politik ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa tepaham kabeh ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujung nama atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis corona ku akur iyalah jadi pembahasan timbul kan suuzon dah ada gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bae jeung susu tarolol nya jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah Masya Allah ya si budak HP datang ke wasiat kudu dibawa ke kuburan tuh nyawa naon keur carita nah lantak atau terus kalau nggak negara dikendalikan tuh kabelah itu nah geus wallahu alam gara-gara politik atuh
Gusti Allah ngeri urang tobat geus lah urang ja paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha nu jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakit at-taibun at-taibun al-abidun nu tara robat nu bener tobatna